Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Satos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya Kisunda di mana be ayana. Alhamdulillah wa syukurillah kadatna ilahi robbi rehna urang tiasa ditepang daungkeun deui sareng jujutan carita anu katunda kiwari atuh baris di Bandungan ku para kaum daun sadayana bagian anu ka-32. Dina judul caritana Jakarana ohnya pedaran Mang Dedi kasapih wanci jina mangsa medarkeun kaayaan alam ti beurang di Lembung Sindang Sari khususna di bumina Bapak Kuwu anu teu petot-petot loba jalma kitu nya seueur jalmi sarengsena atuh kehadiran nyatana ku sumpingna atanapi mulihna neng arum rengganis kairing ku balad-baladna ayeuna atuh kerasana Bapak Kuwu satempat nuju marios tilu jalma nu katelah nyatana Ojon, Odin jeung Samid supados ngadongengkeun pangalamanana dina ngeunaan ieu tilu ronda harita dicangcang dina hanapeun tangkal sawo ku para begal telonya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung pausna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana namung kadehela like, subscribe, komen sareng toe loncengna nya pikeun kamajengan Mang Dedi nanjir dina acara carita namun mulai bahasa Sunda nganggo mulai kebiasaan orang Sunda nya. Atuh nuhun kumarupi perhatiosana mangga urang pusirkeun perhatian urang kana unggel ning ieu carita di Lembur Sindang Sari dina mangsa alam pabubeurang. Lembur Sindang Sari khususna di bumina Bapak Kuwu terus-terusan teu aya reureuhna ku kajadian sababaraha peuting harita nepikeun ka harita oge teu oleh ngaliu di bumi Bapak Kuwu teh datang itu beres itu datang deui ieu sapertina halna harita we di bumi Bapak Kuwu kalayan disaksian atadap di ruuhanku kersana Bapak Lebe patua kampung satempat nya. Pak Kuwu harita deuk nangap dongeng atawa pangalaman nyatana jang Mang Odin jeung batur-baturna sarengsena bisa disalametkeun dina cangcangan para garong teh nya. Malah harita pok Bapak Kuwu bari jeung neuteub ka Mang Odin dumaros lain teh yang Odin sumohon abdi Pak Kuwu cisok atuh geura dongengkeun naon rupa nu geus kajadian peuting tadi ka
Ilaing wayana we capek-capek oge da puguh atuh sarerea oge panasaran. Tuh hayang nyaho kana sabab musababna. Ngadangu kekecapan pakuwu kitu bari jeung neuteup ka Mang Odin. Teu dilapok Mang Odin harita. Oh. Sumuhun mangga atuh Bapak Kuwu oge kasadayana. Kusim kuring ayeuna bade didadaskeun bade didongengkeun naon nupi anu parantos ka alaman sareng kajantenan dina wengi tadi. Kieu eta teh barabat atuh harita kena oge. Mang Odin ngabdongengkeun sagala rupa nu geus kaalaman jeung kajadian penting tadi. Dina mangsa keur ngarona babarengan jeung ojon katut Mang Jumad. Sagalana dijelaskeun. Didongengkeun bari jeung leungeun papeta hayang leuwih antep berenang. Marang rengseng ngadongengkeun naon rupa pangalamanana. Pok harita teh harita Mang Odin. Tah kitu Pakuwu. Sadayana lalakon abdi parantos didongengkeun nu meka salira. Lamun kitu mah peuting tadi lembur urang teh geus kadatangan karaman. Nurutkeun kana pamikiran kuring geus pasti cekeng teh. Eta teh komplotan siluman belang. Tetela geuning Bapa Lebe. Maranehna teh loba baladna jelas lain perkara enteng-enteng ieu mah yeuh. Sabab ayeuna lemur urang teh geuningan geus jadi bahan incaran pikeun maranehna. Sumohon Pakuwu, sumohon. Jelas ieu mah Pakuwu. Lain persoalan enteng-enteng lebur urang di gajabah deungeun. Ayeuna jadi teu aman kieu sok atuh cik urang aremutan ku sarea dina wang mangsa tur waktu nu singket geus loba kajadian-kadian anu tumiba. Kinawitan tuang putra anu dipaling, Bah Uka anu digarong jeung kitu deui atuh Mang Dodo jeung tatanggana nu tiluan sarua pada digarong tah ku si kasebelan teh cik. Ki Japar, abdi nya kumaha kira-kira nya ari geus kieu tindakan urang ye. Cek Bapa Lebe harita bari jeung neuteub ka Mang Japar anu memang harita keur aya di dinya alias hadir. Ngadenge pananya kitu ti Bapa Lebe pok atuh harita Ki Japar. Kieu ite manawi teh nya. Kita kumaha yo? Ari pamendak sim kuring mah Pak Lebe. Heeh. Nya urang ti mimiti ayeuna meureunan kudu leuwih waspada tur iatna. Kagiatan rona kudu langkung dijalankeun beurang jeung peuting we teu sawios jeung ulah hilap awaskeun ka jama-jama nu arasup ka lembur urang. Lamun aya anu nyurigakeun gancang laporkeun. Jeung kagiatan latihan silat oge ieu banguna kedah-kedah dihangkeutkeun deui ieu teh Bapa Lebe. Ki Japar, bener-bener jang euy. Bener. Saya setuju lah kuring oge, setuju pisan Jang Japar. Kumaha di pamit itu teh agan Pakuwu? Nya sim kuring mah setuju pisan. Memang laras kada kitu Bapa Lebe. Tah atuh upami kitu mah urang teh kudu tatan-tatan. Bisi isuk jaga nyingge to aya nu garejut eta. Darahog datang di ka dieu ngaranyah lembur urang. Terus ngaranyah ka unggal imah jeung sajabana ti eta atawa ngadodoho kumaha we. Leng atuh harita sararea. Bapak Kuwu ngahulang. Atuh kaayaan harita sakedapan mah jadi simpe jempe. Nu kadenge ngan suram manuk anu disarada di luarin imah. Mata kelar jeung mata kuaas. Anjing aya nu ngagogog ting aya nu ngaliwat teuing naon.
sora doma jeung me hawar-hawar atuh disarada jigana bae kuno bogana encan diparab. Sedengkeun patua kampung harita jeung bapa lebe nya kitu deui atuh Ki Japar jeung bapak kubu. Bingung nu mangit teu manghitung susah nu tayang hinggana. Lamun seug eta komplotan rampok daratang deui kadinya geus tangtu banukarna bakal piriweuheun balarea. Ari harita jang jakarana ge aya di hareup malah makri silatutug. Harita teh anu keur diuk digigireun Jang Ajo jeung Mang Samid. Teu pipileun ngomong, jempe-jempe we da pugu atuh manehna mah lain kadang warga urang dinya. Bisa disebutkeun jalma saliwat teh lain bobodohan. Jadi kan seukur kitu cicing teh cicing we. Jakarana mah da dibawa badami. Sabab ngingetkeun yen manehna mah sakur semah kadinya teh. Tapi ai tangat ngabandungan mah teu kunti lelapok atuh harita bapakku cumarios deui bari jeung ngarenghap narik napas panjang. Allah Rabbul Jati. Kieu we atuh ayeuna mah patua palobe oge kasarerea we Jang Japar. Sun da geuningan kaayaan ayeuna geus beujeuhna ye nya kudu kitu deui ka Jang Ojon geus kapanggih ayeuna masuk ke geura baralik keheulanan. Da pasti atuh sarea oge ngarasa capek nya sarua kuring oge eueuh bedana. Da kumaha we sadaya atuh satuju. Kia kalintang pisan satujunya Pak Kuul harus memang kedah kitu da asim kuring oge atuh geus capek ti tadi keneh ti kamari keneh jeung kurang saregi. Lamun tunuh teh mah kuring oge sami tunuh lah. Buku mah geus bisa bentak teh. Ya. Sarua we kuring oge da geus tunuh atuh. Nah kitu sumuhun atuh Pak Kuwu permios atuh lah sim kuring insyaallah ke kadieu dia pengen sumuhun mangga patua. Kitu deui ka parabe atuh nuhun ku kasumpinganana. Bapa lebe jeung patua kampung harita teh aramitan tabak bapakku jeung kasakur nu aya di dinya. Dituturkeun atuh kunu sejena. Harita sarua atuh nungtutan aramitan atuh tungtung namah kabeh oge baralik heula we ka imahna syawang-syawangan. Da puguh kaayaan alam harita teh geus maju ka rada burit. Kasubri para warigi cag ayeuna mah urang tinggalkeun heula kaayaan lembur Sindang Sari dina umumna. Khususna ka Jakarana jeung kadang warga jeung kulawargana bapakku jeung sarerea. Tenden sakedeung tunda sakedap insyaallah kahareup kasampeur deui. Ayeuna urang pusirkeun perhatian urang. Nyatana urang medarkeun kaayaan hiji guha. Nyatana nu pernahna teh dipiluweungan. Nu dicicingan ku si Oded sabatur-batur. Kasubri para warigi si Oded jeung wadia baladna harita teh keur apruk-aprukan keneh we di jalan satapak deuk muru ka guha anu jadi padumukanana cenah. Sedengkeun mangsa alam harita teh geus ngagayuh ka mangsa subuh. Hawa teh beuki ti iswe beuki nyelecep. Sora sasatoan leuweung kadenga reang di sarada patembalan jeung pada baturna.
gancangna ieu carita atawa mangsa dina ieu carita. Si Oded jeung baturna geus nepi we ka lawang guha. Geblus sarerea atuh arasu breh di jero guha guruna nu katelah Abah Badrowi keur sare nang kanak bengkang bari jeung kerek meuning nyegrek pisan teu beda we sarena teh jiga sora begu anu keur hees. Sanggeus araya di jero si Oded waladna gugek Daryu bari jeung nyarane kana bilik guha malah suku genang hunjar harita teh. Sakadapan mah atuh eueuh anu ngaromong ngalalung sarabe atuh bari jeung ngareukeun kacape nu kacida pisan capena. Atuh harita si Oded ngomong bari jeung rada rumah-rumarurung lantaran tatu dina kelekna terus wae ngaluarkeun getih. Baju geus baseuh juuh, leungeun asa komper nyeri nyanyautan teu puguh rasa. Malah harita beungeutna oge atuh geus pias koneas. Untung we sakitu mah atuh harita masih keneh bisa balik ka guha atawa ka padubukan. Ded mana eling keneh teu? Eling dewek maju aing teu gelo dan utatu makelek lain utek aing. Cek si Juha harita nanya ka si Oded atuh dijawab kitu ku si Oded humarurung. Bari jeung diriung-riung ku batur-baturna sok sanajan atuh maranehna jalma anu teu regejeug oge. Ari ka babaturan mah aya keneh geuning ngrasa kamanusaanna teh. Samalah harita oge si Oded diasongan cai ku si Juha bari pok harita. Ded. Inu moda euy. Mana teh Juha itu. Sok dia tuh dewe kana yang minum di tadi kene. Juha, kumaha atuh euy ari geus kieu karunya tuh si Oded. Jiga nama kudu gancang-gancang diubaran. Cek si Asdur harita nyalengkeun ngomong kitu bari jeung ngareret ka si Juha. Ngadenge kitu pok si Juha harita. Heueuh Dur. Nya hode oge. Nya sok atuh urang gancang-gancang ubaran cing atuh. Kali tu gerai nyokot cai jeung lamak euy, anu bersih lamakna. Dugumaha heula tah sing bersih euy. Jeung tatuna kitu deui, bersih-bersih. Gitu mah tuh lila teuing cageurna tuh euy. Ai sia. Nya terus atuh kudu kumaha dewek teh ngobaranana atuh. Ieu lah cek dewek mah yeuh Juha dengekeun. Sok. Kumaha cek si laing sia teh keling. Ya, engke heula atuh sing sabar. Kieu ye cek dewek mah pamikiran dewek yeuh. Mending oge ayeuna mah yeuh tah hudangkeun heula si guru anu keur sare dina sina nyaring. Lamun geus nyaring terus kumaha? Ai sia atuh Juha. Dasar balegug sia mah babawa wae. Nya atuh lamun geus nyaring mah sia teh guru urang. Engke oge meureun ngobat ka si Oded. Sia mah goblok pisan. Apaan guru urang teh sakti gagas sakti mandraguna sagala becus. Geus pasti atuh guru oge moal boga ilmu na anu karieu mah. Sia mah goblok. Mun siap sadia siga anu heueuh sia mah rek ngubaran. Ai guru di lore-lore eta teh pan aya guru urang geus pasrahkeun ka manehna. Sia goblok sia lah. Kakara kapikir ku aing ge. Geus sia we atuh lah. Dewek mah teu wani euy, sok sieun nyegag deuh. Ngadatna teh kasa teu apa wae. Sok amok deung lamun keur hees bari jeung diganggu teh. Ya, sia mah kantun awak jangkung gede mun sieun-sieun teuing ngahudangkeun guru nepi ka sieun goblok sia mah. Dewek oge nyaho sok ngamokna mah tapi apaan urang teh ieu kudu gancang nulungan ka si Oded. Lah sok deuleu ku si lain tuh. Tatuna lumayan parna. Sok sieun kaburu modar we. Kitu we dewek mah. Tuh geutin oge ngaberabe wae deureun-eureun. Tapak bedog meh menika jero kitu. Pokna atuh harita si keling beri jeung tutunyuk. Pok si Asdur di ngomong. Jua tuh bener dewek oge satuju jeung si keling anu ngomong teh. Keun bae lah guru ngamok mah.
Dages biasana anu penting masih Oden kudu buru-buru gancang ditulungan karunya sia goblok. Haplah. Sia masuk ngadat wae. Nyali ngadat dewek oge arek lah. Sok kanjang. Keling, hudangkeun aku sia lah. Ai sia kalakar. Joha. Sia mah teu wani kitu-kitu acan. Nyakeun ku dewek lah, urang hudangkeun. Nya atuh geus kitu masih keling dek teu daek. Ngadeukeutan ka Badrowi anu jadi guruna. Terus atuh harta diguyah-guyahkeun di geroan di lalaunan pisan bari jeung sieun di ongkoh. Da puguh sarea oge pada apa? Kana adat guruna lamun seger sare aya nu ganggu pasti bakal ngamek kas ngabarerang. Si keling harita nyolongkrong. Guru, Bah Badrowi. Alah, iya guru diguyahkeun sewa kala kabeukeut tibra esna. Kumalabon geus kieu Joha. Teuing ah. Guyahkeun we dieu kering geus sia tapi rada tarikan ngageroanana. Bah, cing tarik. Engke heula atuh sia ngomong wae atuh deh. Bah guru. Si keling harita ngaguyah-guyahkeun awak guruna tapi anger we teu hudang. Malahan kalakah ngalindur sagarupa beri jeung ceplak. Anjir. Lain hudang kalakah nyengir. Itu coba. Geuning si guru teh kalakah ngalindu tuh tinggal deuleu tuh sia itu. Maka jeung kutap-ketap sagarupa keur mimpi meureun euy manggih jeung nu ngeunah meureun. Mimpi nyatu. Itu cek anak buah nan katalah si keling. Ngomongna bari jeung rada nyerengeh ngahehe. Lantaran memang nempo kalakuan nu jadi guruna teh Bah Badrowi keur ngalindur jigana teh. Da eta we ngomong ngacacang ka mana karap we. Sambalahan make jeung bari jeung kutap-ketap sagarupa tapi masih keneh encan hudang. Estuning kebluk pisan kana hees teh. Hese dihudangkeunana. Pok deui atuh harita si Asdur. Ayo maneh sateh keling. Nah, nya. Si Abah mah esna teh menikah hese pisan hudang sakitu geus diguyah-guyah. Cisok atuh ku cara kumaha ngarah ganjang hudang si Abah. Keur kitu pok di si Adodeng harita. Aya nama ulah kapalang edan urang mah diguyah-guyah hese, dikitu-kitu hese. Cobaan banyu rek ku cai atuh dah. Ari teu hudang wae mah. Dur sok cek si Docleng alias si Dodeng harita teh. Ngomong kitu ka si Asdur. Pok atuh si Asdur harita. Heueuh sia goblok sia teh. Ngababarikeun saya ngadatna mah ka aing anu manyur. Beureun ribung ke di awakna si Abah di banyur mah sia teh. Sia malah mun ngamuk kumaha sia? Rek tanggung jawab mah sia Dodeng. Sia anu teu apa, sia anu teu nyaho kana adatna. Ai maneh atuh sia teh dur kala kamelotot ka aing. Lain melotot sia meriksa saran ka dewek picilakaeun sia di Abah di banyur mah. Deui duh. Kumaha deui atuh da hese hudang nan si Abah Madin. Sok alah kumaha maneh aing mah lieur euy kana hulu euy. Cek si Dodeng harita bari jeung nyingkir di tempat. Ngajauhan maksud nama. Atuh leng harita si Asdur ngahulang mikiran kumaha carana ngahudangkeun nu jadi guruna. Ya urang ye ayeuna mah ngagerwanana si ngarada tarik ngarah ka dengieun piraku aya tarik mah atuh teu nyaring. Gelah, gelah ayeuna mah keun urang sing tarik lah ngagerwanana. Cek si keling seleuneu nyampeurkeun atuh ka guruna. Suku ngajegang rada dongko. Harta kene atuh anak keleuweuh si keling teh. Jaba di joroguhan ngomong tarik buguh me auhanana meuni bulak-balik. Guru.
cek si keling harita. Ngaguyah-guyah awak kuruna barijeng gegeruan sorana teh muni mesti salewar tarik pisan keur mah aya di jero guha deui. Ki Badrowi anu harita keur sare barang karasa kana awakna aya anu ngaguyah-guyah barijeng kadenge aya nu ngageruan tarik. Da eta mah atuh si Abah langsung korejaat harita kana hudang. Ret ka sekeling anu aya di dinya digireun. Sakilat dampalengeun anu katuhu ngalayang atuh ngahiu kana beungeut sekeling. Yo. Jebet juralit sekeling ngajuralit. Alah, aduh nya cek aing oge seteling naon sia. Matak sok hoream oge lamun ngahudangkeun si Abah teh kitu. Aduh goblok sia. Sia mah ngeunah teka tampiring aing sia nu beunang nama. Aduh sia oge. Si atuh hudang teh kudu barijeng nampiling batur segarupa tuh. Aing mah. Beungeut menik panas atuh jeung nyeri panampilingna si Abah teh. Nyatana anu karasa ku si keling bahwa Badrowi anu harita karek hudang terus sarateret barijeng gigisik jigana bae masih kene acan jejeg pangacianana beuneunan nu kasebutna lulungu kaayaanana kitu teh terus we tu harita panon mencrong atuh ka murid-muridna anu harita teh keur ngarariung ret kasih keling anu keur nyanya ka pipina barijeng cungar cengir ngarasakeun tapak panampiling manehna beureun anu karasa meunikai beureuss ret deui atuh kasih Oded anu harita teu eureun-eureun humarurungnya nya atuh geus rada lila mah harita Badrowi jadi sadar pok harita ngomong soranang gerem teu beda we jiga meong hudang hees. Nah aya naon dieu ke meni asa gararandeng kieu nah teu kadeuleu lamun aing keur hees jeung kunaon sia teh keling maki jeung nyeklan pipi segarupa sia jawab pananya aing. Jawab bade nyaan siapa menit teu inget apaan tadi teh beungeut kuring teh bah ditampiling ku saha ku sia geureuh aing mah walah goblok sia nyebut sia ka aing baru sia teh ditampiling ku dewek teh sia teh keling. Nyakitu pisan Abah teh kuring anu ngahudangkeun Abah atun dititah ku si Juha. Nah ya naon sia teh maki jeung ngahudangkeun aing keur molor jeung kunaon si Oded maki jeung humbarurung aya naon ieu teh si Juha. Ngadenge kekecapan kitu ti guruna pok si Juha harita. Aduh Abah, sidi kuring sabatur-batur teh ampir cilaka. Untung we bisa kabur kene oge. Tapi hanya kar Abah tu si Oded tatu rebah kerekna kena kasabetku bedog musuh. Samalahan ma Abah tatuna oge meuni jero nya kapaksa we atuh ngahudangkeun Abah. Dek naon ngahudangkeun aing? Kumaha Abah? Rek naon ngahudangkeun aing?
Oh, sabah mengarah gancang kaubaran diubaran ku abah. Dasar gablek murid badagu sia. Nah ngalawan musuh juga kumaha Aisyah. Teu make jeung kudu kabur sagala rupa. Nah cancuk ku pangabecus anu ku aing diturunkeun ka sia kabeh. Jawab ya. Cuk Badrowi nyentak atuh mending ngarenyag kabeh oge harita anak buahna. Soden. Kadius ya. Mama abah. Jambe sia goblok. Montong bari jeung hak nguhururang harurung. Aing teu ngeunah ngadengeun ka ditu. Ganeng jeung getek kana ceri aing. Alah, nyeri atuh abah. Wayahna sia goblok daraki. Jama kues ya. Segitu mah. Montong epesan si teh. Montong jadi garong sia lamun teu kuat nahan ka nyeri segitu. Aisyah. Kadisya, Raden. Aing neuleuh sia tapak bedog. Sekalian buka bajuna terus dewek minta cai adu bersih kayu. Buru. Ngadenge parentah ti guru kutu tiseri kena atuh. Meni racang anak buahna teh. Teu beda jiga simut kan gebri. Nu nyokot itu nu nyokot ieu si Juha ngaleos nyokot cai cenah anu bersih. Si Oded harita nyampurkeun ingkluk ka hareupeun Bah Badrowi bari jeung ngaraan bajuna. Teu kungsulila si Juha oge atuh geus balik deui mawa cai kana baskom. Samalah mah bari jeung mawa kain anu rada bersih. Song atuh harita keneh diasongkeun ka hareupeun guruna nyatana Ki Badrowi. Jih. Ayeuna jungjungkeun kokon sia Den. Kumaha bah? Aduh sia. Singes bonge sugan. Dengekeun aing nita ka sia jungjungkeun kokon sia Oden. Jeung caangan ku sia Juha. Ngarah ka deuleu ku mata aing. Kitu parentah Ki Badrowi bari jeung hohoak. Atuh eta masih Juha mending ngagibri. Nitah kitu ti guruna. Mangga gurukeun, kuring dijangan. Ngajadog si Oden. Sia montong gegerungan sia kawas wahon kurang tanaga. Ngajadog sia. Sia cuma wajar we sagoblok. Ya, guru, sok-sok atuh ka guru mah keraka ngomong wae. Ngajadog sia. Keur mah kaganggu udang sare atuh diganggu katurung-turung si Oded harita ngomong kitu puguh we beletuk turna harita dagor ku Ki Badrowi. Terus sarta kene Ki Badrowi ngubaran tatuna si Oded. Getihna dielapan terus dibersihan ku cai bari jeung dielap ku kain anu garing tur bersih. Harita katempo atuh tatu si Oded teh meunikeun ka jero bener-bener jero na teh. Tapak bedog Ki Japar teh anu ditojoskeun nyoledat hampir tembus kana tonggong. Harita getihna atuh terus ngebuya keneh teu daek saat-saat. Pok atuh harita Bah Badrowi. Suha, Ya, sugan teh jauh sagoblok. Dewek minta cai asak we kada batok. kernaon tuh guru? Montong loba bacot sia goblok. Cek aing gitu sia cek udah batandanya itu jeung ieu. Buru. Ya. Si Juha harita kelakah pangangguran dan nanyakeun atuh pungguh menang panyentak da eta mah ngacirna atuh muru ka dapur mencek urang mah deuk naheur cai cenah. Gancangna ieu carita si Juha atuh ngucurkeun cenah cenah teko kana batok song diasongkeun ka guruna. Gap atuh harita tu ditampanan ku guruna terus cai dina batok cai asak teh atuh dipelong bari jeung gegeren nyaman mapatkeun jampe pamakena beureun. Dina kayaan kitu teh rada lila oge tapi teuing naon anu dibaca nama. Sakabeh muridna anu harita aya di dinya narempokeun we kana sagarupa ketakna anu jadi guru.
malah harita di Badrowi bari jengere peureum bari terus babacaan cak berapa mirsa ya cerita urang Tunda heula kumaha atuh rajenganana insyaallah mudah-mudahan urang tiasa ditepang dangukeun deui jeung lajengan ieu cerita. Hatur nuhun loh kumarupi perhatosanana kada hilap like, subscribe, komen sareng lonceng toelnya. Samantabis urang papisah. Wassalamualaikum warahmatullahi